Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Urang ngalajengkeun hanca darasan urang kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab kasalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul mangzili ari ieu adab-adaban di imah. Yajibu wajib alal waladi ka budak naon ayyura'iya yen ngaraksa ieu budak al adaba kana adab bi mangzilihi di imahna walad. Bi ayah tarima ku yen mika hormat itu walad walidayhi kadua kolotna walad wa ikhwanahu sareng kapirang-pirang dulur lalaki na walad wa akhwatihi sareng kapirang-pirang dulur awewe na walad wa kullaman sareng kasatiap jalma pil mangzili anu aya di imah wala ya'mala sareng ulah migawe itu walad syai'an kana hiji perkara yugdibu anu ngajadikeun ambek itu syai'ahadan ka salah saurang minhum ti itu anu kabeh wala yu'anida sareng ulah ngalawan ieu walad akhohu kadulurna walad al kabiro anu gede wala yukhosima sareng ulah ngamusuhan ieu walad akhohu kadulurna walad asogiro anu leutik wala yu'dia sareng ulah nganyenyeri itu walad al khadima ka pembantu wa idza la'iba sareng di mana-mana ulin ieu walad la'iba mangka ulin ieu walad bini dhamin kalawan teratur bi ghairi siyahin kalawan henteu gogorowokan wala harokatin sareng henteu usik lataliku anu henteu pantes ieu harokah bihi ka walad la siyama sumawona idza kana di mana-mana aya saha ahadun salah saurang fil baiti di imah na iman eta anu sare au maridon atawa anu gering wa ayuhafidho sareng ngaraksa itu si walad ala adawatil mangzili kana pirang-pirang parabot imah palayak siru mangka ulah meupeskeun itu walad al awaniya kana pirang-pirang parabot wala yughayyiru sareng ulah ngarobah ieu walad al abwaba kana pirang-pirang panto wala yufsida sareng ulah ngaruksak ieu walad al asyjaro kana pirang-pirang tangkal wa iza kana sareng di mana-mana aya indahu eta tetep di deukeuteun walad naon hirun kucing aw dajajun atawa hayam yuqaddimu anu nyamperkeun ieu hir lahu ka walad at'ama kana katuangan wasyaroba sareng kana inuman wala yu'dhihi sareng ulah nganyanyari walad ka itu hir wallahu a'lam bishawab.